Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya sadayana tepang deui sareng simkuring di channel Mang Irfan. Dina danget ieu urang medar paribasa wilujeng nyakseni. Hiji, deukeut deuleu pondok lengkah. Hartina kurang pandangan jeung teu bebas dina indit-inditan. Artinya kurang wawasan atau pengalaman dan tidak bebas bepergian jauh. Dua, dug hulu pet nyawa. Hartina nyaeta usaha satekah pola taya eureuna. Artinya usaha mati-matian. Tilu, anu borok dirorojok, anu titeuleuh disimbeuhan. Hartina nyaeta mupuas kanu keur cilaka. Artinya yaitu menambah luka kepada orang yang terluka. Opat, asa aing uyah kidul. Hartina nyaeta boga rasa pangbisana atawa pangpunjulna. Artinya yaitu sombong atau merasa paling bisa atau merasa pintar. Lima, asa dina pangimpian. Hartina nyaeta teu percaya kana kaayaan anu keur dirandapan. Artinya yaitu merasa tidak percaya dengan kenyataan yang dihadapi. Genep, asa bucat bisul. Hartina nyaeta asa lesot tina urusan anu gede. Artinya yaitu lepas dari pekerjaan yang sulit. Tujuh, dipisudi mere budi. Hartina dipiharep kalah ngambek atawa ngabaeudan. Artinya diinginkan atau dicintai, tapi malah memberi perangkat tidak sedap atau membenci. Dalapan, dipiamis buah gintung. Hartina nyaeta disangka hade jeung bager, tapi buktina goreng jeung jahat. Artinya disangka baik, tapi buktinya jelek dan jahat. Salapan, dihurun suluhkeun atawa disakompet daunkeun. Hartina nyaeta disamaratakeun jeung nu boga dosa. Nu goreng saurang kabeh kababawa. Artinya disamaratakan dengan yang bersalah atau berdosa.
10. Didagoan ku seeng nyengsreng. Artina nyaeta dipikabutuh ayeuna. Artinya dibutuhkannya segera atau kebutuhan mendesak. Pedaran paribasa Sunda bagian 4 dicekapkeun sakieu. Diantos video salajengna paribasa Sunda bagian 5. Hatur nuhun kasadayana, salam Sunda sampurasun.